warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngadongeng tentang entog emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna. Mang Julin ngaranna teh. Hirup sapapoena ngan dibaturan ku sakadang entog. Mang Julin nyaaheun ka eta sakadang entogna. Bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya. Hiji poe manehna indit ka sawah, isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari dipikeun gawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh, sabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh, tara aya hariwangan. Ti sawah wanci cariak layu, Mang Julin kacida laparna, manehna ngadeheus ka pangeran. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun dahar nanaon oge bisa. Mang Julin teh dahar nganjeng uyah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampihan entog di juru imah. Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku king kalaban nu ayana ti juru imah. Panasaran manehna tuluy cahya gugur ilapan teh disamperkeun. Manehna tinyangka yen cahya nu kacida serabna teh tina kanteng entog. Sing horeng teh entogna endogan, endogna endog emas. Mang Julin pepereudeuyan nyagap endog teh, manehna kacida bungahna. Eta endog emas murni. Bisa dijual ieu mah gereentesna. Poe kadua kitu deui, entogna endogan emas. Kitu saban poe teh, entogna endogan emas. Nyapuguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak, jeung harta liana nu mucekil. Entog teh nyaaan mawa rejeki. Hiji poe Mang Julin ngarasa capek mun kudu unggal poe ngadatangan kandang. Entog pikeun mawa endog emas pirah hiji teh. Mang Julin sasadiaan bedog keur ngebeleh entog. Ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehna teu kudu mawaan unggal poe ka kandang entog. Ari geus dibeleh entog teh teu kaciri emas-emasna acan, malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dipake kabutuhan sapapoena. Atur nuhun.